Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santai maksudnya. Selamat siang guys. Mohon maaf sebelumnya jika aku siang ini guys akan menggunakan mohon izin komandan. Jika saya hari ini akan bercerita menggunakan bahasa lembur saya diajar berbahasa Sunda ya. Sampurasun. Amit ampunnya paralun agungna ka Gusti Nu Maha Suci jembana ka Tuhun sabudir awun ka guru-guru simkuring anu aya di panggung khusus Pak Erik sekali anu tos ngajarkeun sajurus dua jurus di paguron Karembong aya sanes kan ucing kaya sakudu jurusna teteh sadayana dede mbak mas akang teteh om ieu guru simkuring sadayana sata acana simkuring ada hampunten pilih cenah si mantau ujug-ujug babaung didinya rek mamatahan ngocai kamari erek mamatahan hiber ka Batman dari masa simkuring mah jalmi teu sakola bati diajar ka gunung katanya ka guriang teu apal alit-alit acan ngannya bongan saha di kita ieu di dieu titahnya pengan mik nya aya hiji permasalahan urang salarea anu rumasa hirup keneh ngerasa hirup keneh kecuali geus jadi bangke nyaeta permasalahan lingkungan naon anu kejadian ti dieu belum calling aku guys lupa tuh buat Wardi teh warga di dieu neng buat Wardi Karang Taruna Astra Jingga thanks guys hatur nuhun tos di paparinan tempatna ieu urang sadayana kempal gitu sakali hatur nuhun pisan janten aya hiji permasalahan anu tara ku urang naon tara nyadar perkawis masalah lingkungan teh tadi kedah diedukasi deui masalah sampah plastik misalnya main di duruk pandi urang teh eta teh biasa bahaya sareng lapisan ozon teh mata aya nu disebatna ayeuna pemanasan saalam hareudang saalam dunia atau pemanasan hareudang saalam dunia lamun ceuk bahasa Inggris nama global warming urang-urang mah teu nyadar beureunya duruk gitu karaos panginten upami nu nuju suana kolonial ku akang ku bapak panginten kapungkur dugi ka ieu akan simkuring Yuswa ini 18 plus saumur nyunyuhun hulu 18 tahun ieu urang teh ayeuna mencek bahasa gaena mah kita memasuki peradaban yang tidak beradab nah lamun urang jadi rujit nah lamun urang jadi rusak anu baheula curcol caina hejo taneuhna ngeplak di mana ayeuna rubah jadi neraka ku urang sorangan naon ciciri eta teh kunaon coba urang boga 3 hal ku anjeunna di paparinan cika mana cika nalar naluri jeung nurani nu teu diparake boga otak teu diparake boga hate tapi teu dipake ngarasa teu dolim nalika biceun kuntung lung we ka tempat nu lain eta teh pandolim ka nu taneuh dolim ka beungeut batur udud na motor kitu matak hayu nu perako jadi perokok santuy kan beungeut batur gitu biceun runtah diburuan batur disusukan ngarasa teu dosa cing dosa teh anu kitu punten bade teu maros micin runtah disusukan dosa teu tuh dosa pisan ngarasa teu dolim gitu pas lu kabanjiran teh kata ieu mah diadab diazab cenah ku Gusti padahal Gusti mah Maha Welas Maha Asih bismillahirrahmanirrahim urangna di paparinan akal tapi teu diparake iya rasa teu dipake teu boga rasa jeung rumasa salaku individu salaku makhluk can jadi manusia kakara jadi jalma kakara ngawujud hungkul manusia mah tanyakeun mana manusia boga rasa jeung rumasa memeh nyiwit ka batur ciwit teh ku sorangan memeh micin untah kasusukan sok atuh walakeun tah susu runtah teh kana sungguh tah sewang-sewang di mamana tah ieu teh kejadian khasna di tatar parahyangan anu endahna urang teh pan anugerah alam Indonesia teh endah pisan tapi pas aya gawirnya gawir di jembatan aya susukan pasti aya runtah matak jigana lamun
ayeuna mah urang teh pas ngagalit anu teh aya wah ieu mah cenah aya arca naon karya seni nuahnya wah waris karuhun urang baheula teh engke mah 500 tahun kemudian mah pas ngagalit teh aya galon cenah ieu urut eyang wah direkes diruksa gitu anu tangkal gitu bijakan jadi hayu urang babarengan diajar mika cinta lemah cai cing narapak deui ieu pan urang teh di dieu hardolin di dieu dahar modal ulin di dieu dah hengeuna tuh geunah merenah tu maninah di umur sorangan teh nah jadi tebetah di dieu di desa naon teh Paringa non Sindang Panon di Sindang Panon di desa Sindang Panon di dieu pan geuningan hejo kitunya di saung geunah ngopi jeung udud teh nya angin ngahiliwir coba urang pindahkeun saung eta urang teh pindahkeun we saung teh jeung kopina jeung ududna kagurun di Dubai kan teh ngeunaheun mata kesok atuh beureun tahu hudang sae percaya surga di langit jaga tapi cing ingat tong poho surga di bumi Indonesia teh anu anugerah alam Indonesia anu sakitu wah wow naon deui guys dah pokona mah nah diraruksa sikap urang teh ngarasa nya teh dolim teu tanggal waler ieu mah sim kuring umaja ka diri atau khususna ka sim kuring umaha ka dulu sadayana hayu urang diminimalisir sampah urang teh kumaha bertanggung jawab ari manusia jalma ngomong manusia jalma jeung cucunguk muliaan mana muliaan jalmi sing kita ari jalmi jeung cucunguk muliaan mana oh muliaan jalmi cenah cucunguk ku Gusti Allah diciptakeun pasti aya manfaatna nya kenaon jeung ingetan urang yen bumi urang imah urang sewang-sewang rudet barala keneh bohang siro nya pokona teu ngeunaheun teh cucunguk gitu. Geus biasa kitu ari urang gitu. Aya teh cucunguk anu meujeun teh sakaingetan eueuh atuh. Nari jalma. Cucunguk paling ngarukeun kokotor unggulnya. Enak unggul. Kok ari manusia geus mamodol nya ngaruntah. Oh segala gitu. Gunung dikerukan, laut disaatan, padahal anu di dahar teh leuwih ti sapiring. Berarti naon? Sarakah. Teu narapat karasa meureun di umur urang sewang-sewang kana yusmana di atas 30 kaluhur 40 kaluhur baheula mah cai teh curcor nah ini gararing di sawah teh ada di hurung di saluaran tangkalna kunaon aya program aya pergerakan jalan bersih ieu teh tadi di coklat kita lain rek mamatahan lain erek ngaguruan tapi non silingetan urang-urang salaku makhluk selaku anak bangsa Indonesia dari bangsa warjit ieu mah cing narapak deui hayu urang mika cinta lemah cai urang kumaha bersikap tadi ngaminimalisir sampah di sawang-sawang eta ngelolerna anu organikna kumaha non organikna kumaha kita kan bisa dimanfaatkeun da manu piit mah kun modal hungkul nya urang sok ulin ka mana pasti we kenang-kenangan teh runtah di dia pasti di Banyaran aya curug teh aya sabaraha curug Kang nu kantos nama hiji endah alhamdulillah endah banyak curcol hey guys aku lagi di curug nih pas di handap nama cangkang sampo sabun colek cangkang ciki tengah sanolim deh berarti kan naon tidak beradab nulungit tilu hal di bangsa urang ayeuna naon adab budaya dan berketuhanan geus adab-adabanana anu baheula mah kumaha sikap urang kasasama ka Gusti jeung ka alamna teh ayeuna mah ka Gusti anu ka Gustina hungkul anu kasasama tapi ka alamna poho teu nararapak da sim kuring mah reus lamun aya teh mah pocong jeung kunti da usungnya da teu percaya ge asa can pernah eta dirinya tinggal di takunti tinggal di ngabala itu oh di sana guys ada pocong party nih ini runtahnya nah hari urang atuh hari jalma rek acara budaya rek acara lingkungan rek acara keagamaan ujung-ujungnya pasti naon runtah bro weh
ngerasa tedolim dan ngerasa geus mayar uang kebersihan. Padahal kieu ieu runtah teh di imah urang di Buruan. Mayar ka tukang sampah ka Karang Taruna. Engke teh dipindahkeun ka tingkat RW. Ti RW ka desa, desa kecamatan, kecamatan kabupaten, kabupaten teh kata KTPA teh naon kur mindahkeun permasalahan. Ti dieu ka ditu. Pan urang teh tadi sekali di nyicingan bumi anu sarua, rek orang Kongo, rek orang Inggris, orang Zimbabwe, rek orang Banyaran sarua. Ari bumi teh naon cek bahasa Sundana? Imah pan? Ieu imah urang sararea. Anu ngaranna manusia, anu ngaranna jalma boga imahna hiji ieu bumi. Moal sugan Pak Erik mah pan alona Donald Trump. Ya, saya mah orang kaya. Atau uangnya triliunan, abi mah bade ngekos di Venus eueuh. Abi mah ayeuna nuju kamari di ditu mah resep ngekos di eta mah balageun di Marsna eueuh. Nah rapak gitu, matak hayu sekali deui ngingetan ieu sim kuring gen. Lamun ngomongkeun enak geus kritis geus sakarat. Bumi teh kiamat bakal kejadian kunaon? Nya ku tinggal aku urang-urang ku lengkah pari pola urang-urang mau ujug-ujug atuh. Karaos bisa sok aya ba ieu we daerah dieu. Baheula mah meureun China curcor tadi di desa mana tadi teh? Sindang Mulia tadinya. Pasir Mulia tadi ngadongeng sama Karang Tarunana. Hese cai Kang cenah dieu teh. Itu pada daerah hulu, daerah luhur. Mata kayu urang-urang nonoman barudak ora. Urang lo keun nu di luhur anu pok mah jeung pek mah nu pok-pokan mah sim kuring we hungkul. Urang-urang mah nu ngaro orang prak-prakanana. Mumpung can telat bisi gitu kejadian 5 tahun ka hareup teuing ya lumur urang teh di dieu teh jiga kumaha. Dina tos kabuktosan geuningannya rek di mana we nya kitu. Ayeuna urang diajar praktekeun we langsung. Dia seriusanana da sim kuring mah aplikatif. Tadi halaman bersih teh di jalan bersih keburuan bersih teh ngamanfaatkeun jang pepelakan kitu tinu sampah non organikna tinu sisa rumah tangganya syukur-syukur teh sedih keparadkeun itu ieu pan kamari teh sim kuring tigana sacan corona teh tigana ti Aljazair di Timbuktu di Zimbabwe terus ke Indonesia deui aya program pemerintah teh swasembada pangan. Cek sim kuring teh anjay lebay aduh. Ditewak mah disebut anjay. Oh tewaknya. Denda. Keun eta mah nu di luhur swasembada pangan urang-urang mah pentaneh lega keneh urang swasembada sambel. Yang sambeleun mah piraku atuh banyak keneh ka warung, tomat jeung cengek mah di buruan we heula. Eta we heula tong diajar. Swasembada sambel, guys swasembada beas mah. Nya jeung sambeleun mah atuh ulah ka dari sim kuring mah ieu kunaon cenah Kang Man atuh malak di buruanna tomat jeung sambel da sim kuring mah tara kanu sama. Tara kanu laladaan da hidup sim kuring mah terus sudah lada hidup gue teh guys. Jadi suasana desa pepelakan naon gitu lebar. Indonesia tanahnya subur. Cintali Indonesia tanahnya subur. Nah atuh di betonan di pelur buruan imah teh. Lain di pelakan. Urang geus dolim ka cai. Kan cai teh unsur kehidupan, perlu ruang. Nya kan pergerakannya deh cai masih sifatnya gitu Jadi tong pas kebanjiran teh oh iya mah diajar Gusti pan teh atuh urangna kita tidak bijak terhadap air gitu. Pan urang teh boga dulur nu opat. Naon dulur nu opat teh? Angin, taneuh, cai, seuneu gitu. Lamun caina kotor teu suci nya kan awakna ge kotor, taneuhna sarua, ayo jaga udarana sarua anginna gitu. Kang Erik orang dieu sim kuring ayeuna nuju bobogohan sareng Misgana. Nya. Terus aya oge Vladimir Putin, aya oge Kim Jong Un, aya Bill Gates, benhara eta teh elit global, cenah terus aya Donald Trump. Pan sarua napak di bumi, lamun udarana kotor bengek atuh kabeh. Urang teh pan saudara teh ieu sangarenghap
sesipan atau sesep tah itu saudara hayu orang dan oksigen makan tinu tatangkalan atuh ya bisi jaga ieu mapan geus kejadian guru sim kuring macam tahun 70-an ngomong heureuy jaga mah jigana plastik teh bakal dicaian geus kejam ka usum mah ngan jam usum nya saya teh dijual di plastikan pan loba di lemur urang ge bisa naheur atuh nah kudu mereka bangsa deungeun lain ulah kan urang teh cuka keneh geus baeunghar mangga gitu nya bisi 5 tahun di kaharep mah ya ini guys ada oksigen nih bagus merek anu di wadahan tunutup kemungkinan ada ini tangkal lagi geus parijitnya leuweung dibukbak lebak dirempag dihancurkeun jeung ngarasa teu doraka kikituan teh sekali deui jadi di halaman bersih itu dimanfaatkeun jangan pepelakan gitu yang pepelakan juga lain rek mematahan ngojai kamari lain erek mematahan hiber ka Batman gitu berbagi we orang sharing hayu naon anu bisa dilakukan mumpung urang hirup keneh dimulai dari hal yang terkecil teh apa pelakan naon kayak kasih ibu misalnya kumaha tah ayeuna mah sesemprotan jika kieu nya kan di dieu mah ahli hisab coklatnya ahli hisab hungkul tukang ngisep urang diajar milah jeung milih ge tinu naon ulah sampah jeung kuntung sok mana nu filter mana nu kretek langsung aplikasi nah tuh bukakeun oke kita aplikasi langsung kayak kieu Neng saya perlu bantuan aku boleh gimana aku pegang dulu pegang terus saya buka kan sok tuturkeun nyebat sok nyebat sok astagfirullah saya sini lupa ya Neng saya beritahu Neng siapa namanya tadi Rifa oh tadi Rifa mana itu Neng Ikhfa Idgom cenah panjang Neng gini Neng gimana tolong kumpulkan itu di asbak para perokok santuy 20 batang kuntung ya 20 batang kuntung ya kalau yang filternya dipisahkan oke jangan dimasukkan nanti dipisahin kretek-kretek ya enggak diambil kuntungnya aja jangan filternya dikesinikan Neng jadi pulungan kuntung gelis-gelis ke atuh Neng ada satu lagi aja nah sok dilempar lembingkan saja empat ya ya sok Neng ya tuh kita simpel harus nama teman bahasa Inggris nama everybody can do this jadi tiap jalan lagi bisa ngelakukan iya para perokok teh jadi utang kuntungnya utang sekali ding atau kemudian lu keburuan batur kumpulkan jadi nama manfaatkan yang naon iya teh teman bahasa akademis nama yang pestisida yang disemprotin kan pepelakan iya disimpan saminggu bisa sabulan bisa ngan kesel bisa saminggu engke disaring si bako jeung kertasna disaring dipisahkeun eta makan utanekeun caina hiji banding 10 lamun sa botol ieu teh tambah 10 botol cai herang jangan semprot pepelakan lain rek ngabunuh hama da butuh eta ekosistem tapi non ngusir jadi teteh-teteh yang di belakang itu yang cangkip walaupun pakai masker yang cangkip siapa namanya teteh itu yang kembar siapa Kinai oh Gina siapa namanya Tina amparan sajadah almarhum Darsumah pasti Tina amparan sajadah jatuh kata teh sah. Jadi kan sok atau di pepelakan gitunya biasa nama istri ya teh pepelakan di buruana rek bade kembang bade naon ayo jadi yang nyemprotna bisa dimanfaatkan keneh engke si bako jeung kertasna ieu kana taneukeun yang jadi gemuk simpel teu kada barang galeuh hiji murah meriah gratis terus ya sim kuring soalna profesornya gerana tiru TSTKT sekolah tidak kerja tidak mengharap di sini kan mengharap oke sekarang apa nih ya dipraktekkan langsung boleh nah
merah ya ini apa? Gula merah bukan? Kenapa ini disebut gula merah? Ayo. Gula Coba tes merah dulu. warnanya. Enggak. Coba tes dulu gula merah bener nggak? Coba tes dulu. Bismillah dulu. Coba. Serius Pak Erik? Enggak ya, takut gula merah apa bukan? Bismillah Gula dulu. merah. Sok, bismillah dulu. Asinnya. Gula merah? Benar. Benar. Kenapa ini disebut merah? Ya. Padahal coklat. Nggak tahu. Ya. Tadi bisa ngomongin bisa jerotnya ngomong ke Sunda bener-bener bodas kayak. Itu. Apa lagi? Mang Oke. Nah. Gorengan ya ini ya? Ya, aplikatif langsung. Oke, airnya. Iya, sahabat namanya Kang Erik. Iya saya namanya demonstrasi kayaknya di dia ayeuna nu lain mah da babau mah unggul. Nah, itu cenah kurang keneh. Oh, kurang ya? Cari tanah weh, geus. Oh, kurang. Cari tanah. Ceritanya. Oke. Parantos aya nu ngadangu istilah ekoenzim. Nah, soalnya padahal mah aya di handphone. Aya Google pan nya. Sok, ekoenzim adalah nyanyi-nyo. Lainna toket adalah aing teh gitu we terus. Hey guys, selamat pagi guys. Ini ya bala-balanya krenyes-krenyes di daku guys. Jadi kalau sebagai di sini rada-rada paham gitu. Ayo orang gunakan sosial media itu yang dialajar gitunya. Loba keilmuan lebar. Kunaon sumkuring ngomong tadi sosial media lebar. Lamun ecek bahasa gayana di Indonesia ayeuna pengguna sosial media paling tinggi. Tapi mun bahasa Inggrisna too much noise, minim voice, gandeng ngaguru tapi suara anu positif. Contohnya bun dinu atau kan YouTube teh nu mantan gubernur Jawa Barat atau pada di YouTube. No, oh pada di YouTube eta teh. Dinu YouTube anu kahiji ranking jujurigan. Iya. Ya, itu kan. Jadi gini ya, guys. Waktu itu ada Kunti ya bogoh ke pocong. Si Kuntinya itu ditolak sama pocong. Langsung bunuh diri Kuntinya. Ya Kuntinya ngajung-jurigan lagi terus gitu. Ngebahas jurik pongeng gitu. Ya loba gitu. Too much voice gitu, minim voice go ngaguru we. Ekoenzim mangga googling naon. Sim kuring sekedik we cumadas. Jadi ekoenzim teh manfaatna di kau Reva. Oh, Riva suka nge-DJ. Ini umbah wadah maksudnya mah. Kan neneng-neneng yang cantik, yang tampan juga kan suka ngumbah wadah. DJ gitu ya, guys. Jadi kalau ke kumbah wadah itu ya kalau ke Gero, loh itu nggak usah pakai yang beli dari warung itu. Yang nggak usah bukan sponnya, bahannya yang cairannya. Nggak usah disebutin merek soalnya nggak ngegaji kita, guys. Ya. Sponnya gitu. Itu. Yang kukumah wadahnya, jadi tuh kudu meuli nu karar itu jangan ngepel tuh kudu meuli nu karar itu kan loba ayeuna di toko-tokonya di supermarket kukumah wadah lu suka model kan guys. Jangan ngosek kamar mandi gitu, jangan rambut ke dicampur isi guring sudah maaf gua sombong nih iya gua ini udah pakai ekoenzim sedikit dicampur gitu. Seueur pisan. Sebetulnya ini terlalu badag teuing. Dimasukin juga? Ya. Dimasukin juga. Coba ya. Saya nama di cacagan lah tapi tong bubuk teuing. Okay. Ya cekang semuanya, cekang bubuhan. Ini terlalu besar ya. Jadi kita cerita nama tilu kalian nya cerita nama gitu. Terus ya. Masukin aja. Ya. Ya, ini kan tah ya. Udah Masukin. cukup Pak? Enggak belum. Oh, belum. Kan ceritanya 3 kalian. Oh iya. Kali potong harus lebih loba. Ya. Semuanya nih, semuanya. Semuanya aja. Tapi ini kok ada cangkang semangka sih? Enggak apa-apa. Kan Nggak apa-apa. cangkang semangka berdaun sirih cekna lagu Esa buru di peso 5 atau kalaman kamu sama buru di peso 5 terus neng Terus ya. nah masukin lagi terus tadi gitu aja nah itu disebutnya jadi ekoenzim tilusasi ngarai kegiatan di imah teh jadi cing loba nyeuna mung unggal anjing dibuka kita bakal egasna di kitu teh kaluhur lawan atuh cek bahasa Pak Ustad mah orang hitung sodakoh oksigen ya terus 3 bulan sudah jadi nanti baru dicampur bibitna nya itu ekoenzim bibitna ke campur air bisi panjang teuing Google we geura perbandingan anak monjang kukumah wadah hiji banding sabaraha manfaat pisan terus akang tadi teh kan peternakan sapi sareng dombanya
Tah ekoenzim ieu oge tiasa mun dinyata kandang sapi tapi ngadamna tos skala makro nu ageung nya di deuman. Terus janten ekoenzim bukakeun we ekoenzimna. Janten benteng Takeshi, benteng gaib teh jadi teu bau ka dieu. Mangfaatna seueur pisan, loba gitu. Mata sok ayeuna mah urang aplikatif we. Naon nu peupeuriheun atuh urang teh teu bisa atuh nyieun handphone, teu bisa nyieun Instagram, teu bisa nyieun YouTube, nyieun nu kieu atuh manfaatna. Ada bangsa batur mah panjang nyieun nu karar itu nya urang nu kieu aja. Aplikatif terapkeun di imana sewang-sewang, di buruana sewang-sewang gitu ieu teh. Kunaon tadi ima mun dipake ngepel, teh lebih ramah lingkungan. Si cai urut ngepel teh pan enak lamun nu punten anu ngagalih di toko-toko gitu nya. Pan eta mengandung zat-zat nu piomongeun. Urang teh seolah-olah teu dolim pas kana taneuh teh Pak. Padahal pan ngaracun taneuh. Sok ieu zaman sim kuring SD merenya sampai nya zaman kapungkur taneuh di urang teh disebutna teh dipupuk cenah ngagemuk tapi pada mah ngarusak ku kekimiaan diperkosa taneuh teh unsur harena jadi beak pan eta mah lain ngagemuk atuh ngarusak taneuh pan ngagemuk mah ku tai sapi ku tai domba cekolot urang ge nya loba hayu urang diajar rapak deui diajar mun dek sayur mah organikan sehat kana awak urangna dijualna leuwih mahal gitu. Terus anu kararieu teh ieu dua heula ti sim kuring aya deui anu canggihna kamari sim kuring mah sampekeun ka ceurik na mobil teh. Ceurik kunaon cing? Lapar. Teu terharu bangga di gunung ieu mah kota keneh, Banjaran mah di gunung di Majalengka. Karang Taruna. Asli orang dinya. Penemu Sumire susu mikroorganisme regenerasi. Inya manehanana kuliahna baheula emang di Jepang tapi balik ka lembur ngabangun lembur. Hak patenkeun heula cek saya teh bisa diku baturnya ieu kan hak intelektual seseorang eta manfaat eta ge enzim oge sami loba pisan pengembangan tinu mikroba lactobacillus. Garut Bandung selalu bersama dalam hidupku. Garut Bandung berbeda dengan New York dan tempatku bermain Republik Kabar tempatku Oke, dicairkan. Tempatna di mana? Ya dia benar. Jadi sampah dikumpulkan di dia, diproses, dijual, ada yang jadi iya gitu. Hasil dari anak-anak di sini teh. Jadi kan teman-teman juga sama mengumpulkan sampah yang dari sini teh. Nah, ujungnya nanti si sampahnya teh entah itu dus atau yang bisa dikelola botol-botol semuanya teh dijualnya teh di sini. Jadi di sini juga karena di sini yang si penjualnya juga sama warga di sini, jadi si pengelolaan sampahnya juga ngebantu buat warga juga. Dananya. Dana. Jadi dari warga untuk warga juga di sini saling. Di koordinator kurang Taruna dikumpulkan. Iya. Kayak gitu. Ya karena 20 dan api 16 kilo. Siapa di ini? Pakai bis mah rampung. Mas Malampung. Plastik. Makan tuh orang ini kena naman Tuh ya we Karang Taruna. Taruna. Yang ngebantu saya ya nampungna. Ya atas di keluargakeun deui kitu. Oh. Ditarik alhamdulillah. Terus digerak gas di 20 kilo. Oh. Ya tara kantos ya cuma ieu na cuma saya nanti warga. Seurang masa parkir botol Mohon balik plastik itu we sapertos gitu. Hajatan we nu rada. kapas hajatan. Oh, udah hajatan kan geus gelas Indomie gitu. Patok gelas sebulan dapat berapa? Dari hasil penjualan sampah. Ya tergantung ya nanya banyak. Tapi rata-rata biasa dia nyari 1
juta mah juta dapat sebulan. Alhamdulillah. Itu ngetos dipira teh. Diolah dinya dikeluarkeun, didamelakeun batu alam. Aya nu ekobrik masih eur nya. Ieu damelakeun batu alam jadi kada mau Coran. mana bersih dijadikan ya kan pemain atas dina tamok teh sami juga batu alam warna kita mau pamilih dia aku hampang dekatnya plastik Di siga batu temple gitu. ya tidak mau tuh di alat pembakaran sameterna teh kalau kita 70 72.000 per meter persegi Beli gitu. aku Awet. yang awet secara ekonomi ge aku Ya, menghasilkan seperti keramik gitu Pak. mohon kan pemain batu alam nya batu ditambah teh kan fungsinya lagi kang estetis unggul kan biasa tapi kan sami da mau dikitu-kitu ke batur dengan pamain dicieupkeun kadang ngelean da plastik terus nempel mah sami we juga gitu ternak ikan hiu kayak ayeuna urang diajar bebenah gitu sakitu panginten ti simkuring hapunten nu kasuhun bili simkuring kumaha wantun rumaos simkuring mah teu diajar ngaos rumaos simkuring mah seueur carios sareng waos minim buktos gitu nah, dari hapunten teh handap sarusap dampak di luhur sarusap rambut ya hapunten teu hatur nuhun kemudian hapunten pisan nya bila cariusan kirang berenah hatur nuhun kana waktosna ieu sadayana mudah-mudahan urang sadayana anu kempal di pertempatan anu ngadangu suanten ieu salawasna aya dina ginanjar karahayuan hatur nuhun sampurasun rahayu karesna Gusti Selalu